Jonathan King. Ki Hajar Dewantara lahir tanggal 2 Mei 1889. Kalawan jenengan Raden Mas Wardi Sujaningrat. Anjeunna asal ti kulawarga Kadipaten Pakualam, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara sekolah di Europees Leger School ELS. Teras neraskeun ka School tot Opleiding van Inlandes Arts and Stofia. Tapi teu nepi ka lulus nu sabab anjeunna geuring. Ki Hajar Dewantara damel salaku panulis sareng wartawan. Ki Hajar Dewantara oge ngawangun National Underwis Institute Taman Siswa atau Perguruan Taman Siswa 3 Juli tahun 1922. Anjeunna ge ngawangun Indiscape Parties tanggal 25 Desember 1912. Diadekeun ku tilu serangkai nyaeta E.F.E. Dowes Dekker, Cipto Mangokusumo, jeung Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ngiluan organisasi Budi Utomo sebagai tokoh dakwah atau propaganda. Sangkan masyarakat pribumi sadar kana pentingna semangat jeung persatuan salaku bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara mangrupa anggota BPUPK. Ki Hajar Dewantara katelah Bapak Pendidikan Nasional lantaran jasana dina widang pendidikan di Indonesia. Manehna pohara merhatikeun kana pendidikan bangsa Indonesia serta narekahan pikeun ngamajukeunana. Eta sababna tanggal 2 Mei diemutan minangka Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara pupus dina tanggal 26 April 1959 dan yuswa 69 tahun dikarenakan kergeuning. Dimakamkeun di Taman Wijaya Brata, Yogyakarta.